Enggak lah. Apa tuh ulah putus. Mual pokoknya mah N. Abak we gitu paling penukna. Mana turun. Wanita. Wani nama nu kieu mah tuh bak bukwe. Ini parah nih. Kerupuk. Kerupuk tuh. Padi mah warung jang. Tuh, di dia geuseur ngicalan. Lah atuh mang peser we abi priwi jang ongkos ya. Dimirahkeun lah pada gesanten. Ieu sabarahaan kitu jang? Jajang wae aing malin si Jajang. Kevin. Sok ya ayo peser jang ongkos abi. Yo, ai budak leutik mah dagang teh tong sok umak amuk teuing, sahan rek meulina atuh kitu mah. Jangan panggil aku budak letik paman. Aku sudah buluan. Please mang, please. Beli mang. Oh, sabarahaan ieu ti ujangna. Ayo biasa ngecal mah 5.000 mang. Ngan lah ieu mah yos dimirahkeun we jadi 3.000-an. 3.000. Kapan ieu mah kerupuk nu leutik? Tuh, urang ge 2.500 euy ngajual teh. Bae atuh mang sekali-kali mah di urang 3.000, mang jual 2.500. Mang mah dagang teh yang untung wae. Kali-kali mah rugi atuh. Cih, naik naon aing dagang atuh jang? Ari rugi wae mah. Heuh sekali-kali mang. Moal sandang na moal sekali-kali. Hitung-hitung sedako we tuh, pupurihun sedako tara. Lah, moal aing yang ai 3.000 mah. Manawi eta mah lamun 2.000 simpen di dieu. Ari henteu mah canak we deui ka ditu lah. 2.000. Heeh. Lah, najis aing mah kopi yeuh. Tah. 2.000 mah. Kopi merek kop. Coba aing duit mah di mah. Oh. Gitu. Nah, kumaha budak kesugan stres ditawar 2.000 kalah dibikeun. Jang! Ya kerupuk ya. Enggak lah. Oh, bayangan oge rada gelo budak teh. Yeuh. Halo Beb. Ulang apa bohong we atuh. Ieu urang geus nungguan titat di hampir 3 jam. Ieu nungguan di komplek Jati Mekar 2. Pokoknya telat setik putus. Aduh, ieu mah ngogo aing ka aing mah ieu. Ku aing ditungguan ya, dihitungan ke 15 mun wae putus ieu mah. Hiji, 2, 3 setengah, 4 setengah, 5, 6, 7, 8, anjing teh wae 8 setengah, 8, kan udah kemananya 10, 14, 15. Ini ya. Oh, iya lalaki teh nu matak lila janjan jeung aing teh geus bobogohan lah. Sok ribut jeung aing. Sia mah mau aing. Nah, ya Tadi aing nungguan di dieu. Sok aing kumaha jeung aing enak. Ya aduh sok jeung aing enak kene buru. Hei, ieu mah ojeg. Ojek. Tiada kata maaf bagimu. Kita N. Aing tisuk nungguan di dieu. Apa tuh ulah putus. Moal pokona mah N. Ya udah tuh kalau mau putus mah. Bye. Ayo. Bye. Aduh, sayang. Udah bohong putus teh. Sakit. Padahal mah maneh mun harita bergerak cepat, kita duit nu saem bisa beunang. Pan ngeunah eta mun beunang mah bisa bagi 2. Kan manehna leumeul ieu. Tapi dah lumayan lah ayeuna ge beunang kene sama 80 mah. Tapi geus lah bae ayeuna lumayan udah 80 uang bagi 2 Maneh 40, aing 40. Geus ayeuna makeun wae nu sae mah da aya ieu nu 80. Ge isukan mah kudu bebeunangan kudu sacet mun saemna beunang heueuh. Geus lah ayeuna mah dieu tanu 80, 40 ewang. Kade engke ka hareupna. Ulah leumeul heueuh, ame beunang leuwih gede. Rada gelo. Lumayan tah bisa kajangkeun mas kawin. Ari Bumi Nawa Mimin di paling mana, Jang? Oh, Bumi Wawi Min. Ayo kabel ngantar. Oh, ayo atuh. Ayo. Kita paling dia. Di paling dia. Nu mana, Jang? Ieu Bumi Wawi Min teh. Ya, Bumi Wawi Min mah tadi di
di palit itu nih bahasa tadi abi calik didinya. Di ditu. Oh, nak. Iya bu misalnya tuh. Ya bumi abi ya mah abi pada uin nya pas nganterkan. Napan? Ih. Budak teh edan itu mah rada gelo meureun. Aing neangan imah wa mimin jadi kudu nganterkeun ka imahna. King. Kenalan di dia. Cicing lah. Aing keur teu ngomong. Kunahan teh. Menimbung nembak ka aing. Cicing lah, aing ngomong nembalan. Gua aing ngomong serangan. Wah, rada serius sih mah yeuh. Kunahan ieu King? Patah hati. Nyeri hati. Cicing lah ngajedog. Aing mau nembalan. Aduh, kalah ulang-ulang King. Talung teu motoran atuh. Kamanakeun motor. Nyok lah. Aing keur teu parurun ngomong mau nembalan King. Iya aing mayar hutang ya. Sekarang 2 juta lin. Bayar hutang? Mana tuh King? Aing keur butuh duit pisan euy. Heeh, King mumpung aya ya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam anak muda. Iya teh Abah Marucilnya. Heeh. Iya Abah Kevin Marucil. Aya naon anak muda datang ka dieu? Jadi kieu, Bah. Hop. Abah geus apal tujuan maneh datang ka dieu. Oh, nya atuh Bah syukur. Ari tos terang mah. Naon ketang jang datang ka dieu teh? Hah? Cenah geus apal, Bah. Jadi abi teh datang ka dieu teh, Bah. Abi teh hoyong beunghar nya. Hoyong seueur payu ka awewe gitu tah intina. Oh, hayang beunghar. Tah, muhun eta Bah laras pisan. Ayeuna maneh gawe sokana naeun? Tah, puguh eta Bah abi teh ayeuna teh nuju teh damel pisan. Dan sare we jeung sare. Oh, heueuh atuh sarua jeung aing. Muhun puguh Bah. Abi teh, tapi abi teh hoyong beunghar. Kumaha carana nya Bah? Bisa dibantu teh? Tenang, Abah punya aborsinya. Aborsi. Solusi meureun Bah. Tah eta beda seutik. Kumaha tuh Bah solusina? Tenang, Abah boga barang jang maneh. Oh, barang. Tapi yakin Bah eta teh bisa matak beunghar? Yakin maneh bisa jadi beunghar asal maneh bener ngalakukeunna. Oh, nya atuh Bah. Wios sok, abi siap. Heuh, cicing tungguan. Barang naon Bah? Mana naon itu Bah? Yo anak muda. Bawa ke imah maneh. Awi Bah. Iya teh kudu diurus nanti kumaha wae Bah? Iya teh kudu dibawa atau kumaha Bah? Lain. Ulah dibawa. Maneh boga kene bapak teu. Aya Bah, bapak mah aya keneh. Bapak maneh bogaeun balong. Boga Bah. Bogaeun kebon. Boga. Alus. Terus kumaha tuh Bah? Iya kudu disimpan di balong atau di kebon gitu. Lain. Terus kumaha keun atuh Bah ieu urang bisa beunghar? Bawa eta suluh ka hareupeun bapak maneh. Babukeun kana sirahna. Cina kapae. Insyaallah maneh jadi beunghar tina warisan. Goblok geuning dukun teh. Ampun Mang, ampun hareuy aing Mang. Siap kunyuk. King, antar aing. Antar ke mana? Cerita nanti kieu King. Aing direbut batur. Ada lakina ngajak gelut ka aing ayeuna kita ketemuan di Perum. Antar ku maneh heuh. Ngajak gelut. Emang mana wani kitu mun gelut? Teu neuleuh sia King. Aing cek ge antan taekwondo. Ieu rumah sakit ieu langsung kuburan. Aing ngap. Aing kecil-kecil cabai rawit ye. Tapi antar heuh. Oh ya, atuh ya, paling mau antar. Bukeun heuh King. Wani bener eta teh. Bas. Itu nu sirana botak. Mana King? Abak we kitu ku aing penukna. Mana turun. Wanita. Wani nam lah nu kieu mah tuh bak bukwe. Oke, gas. Kenam? Ayo yo King jalan mana yo? Ku aing habek ke penukna yo. Sia. Aya naon maneh Swasia? Sia anu ngajak gelut ka aing. Sia geus ngarebut awe aing sok. King, sikat.
Bungkang king aguran sasya. Sikat Jing. Sikat naon. Ah, Jing. Barudak. Ya yang ngajak kelut yo. Mana? Nah, dulu yo, budak kecil yo. Yo, tewas yo. Ente mang tawanya, Roy. Woi, Jolok. Aduh, anjing teh. Si Kisang meninggalkan ke aing. Anas aing geus pol bieu ka wanita teh.